beneran mang ya rek dijual mah eceng gondok gunungan urang kerneangan kata gede emang kata leutik ragi entok lain ya mah jeung bebek Jual kok aing cocok hargana mah saparagi sekilona bosnya dari mah. tah barang teh bagus ya kok sieun mah sepun ya dunungan urang ya kajenting rada mahal saeutik ge geus mangke kurang ditawarkeun ka dunungan ya barang bagus tah ieu dunungan uing hayang teh mang ragi campuran ieu teh ya entok jeung bebek meureun ieu mah nya di hutan amang rek ngajual bara ya kira-kirana Aing biasa ngajual 3.000 aja sakilo. nyatu urang mah pan meuli loba ya kintalan bakalna teh nya kumaha mun misalkeun 6.000 kilona Cocok bener sama udah bayu mah. enggak sekarang telepon heula dunungan urang mang Gak bisa gara-gara telepon. cicil mang heula halo bos iya bos buka iya teh aja setanangan teh pan gua bos eceng gondok loba bos nyata hargana ke bos yang 10.000 wae kumaha wah bener bos bener ayo siap sih orang ngomong deh ya ka dunungan urang loba pokona bos ulah sieun ayo siap bos siap hah beneran euy buka pati 4.000 ya geus pasti cair ya ka dunungan aing dasar rezeki anak mangkomar yo ulah 6.000 wae mah 4.000 wae kumaha tah duh mang ulah 6.000 wae 4.000 sugan dunungan urang ieu geus mangso geus ya meuli cuman hargana mah ini cocok barangnya mah bagus tuh Kuat lembut kieu aing kieu. Euna ge. Ngolahna ge. nya harga babaturan tuh bos untuk harga wae 5.000 atuh 5.000 turun 1.000 atuh. geus 4.000 kudu lempang kudu bensin pan mang 4.000 wae aing ka bandar ge 5.000 aing. Ini kasih 4.000 nya. omset gede pan ya mang posisina kintalan pan itu bakal nanti Tahu sih tawar 4.000. oh barangnya bagus mangan cuman posisinya dunungan uing lah harganya yang sakit wae itu dah nambah deui Yo kumaha carana ya ditarik heula apa cash yo. biasa kos ngerti wae bos biasa tarik heula gitu iya Beda brol tiap mah. moal ini mah bisnis gede-gedean yo Katipu mangu. iya bisnis gede-gedean nih mang Hubungan sama barang aing duit gitu. tanggung jawab lah engke tenang pokoknya mah ieu mah kontan tapi bawa heula barangna gitu. Barang bagus ya geus katempuan ku dunungan ge alus itu barang teh Tumpah eta. Arek naon tumpah kompresor aing. Anu geus leungit tempuan mah nama. Sia penempuan naon kompresor. nempuan doang mang Kompresor aing di tempuan. Anu geus leungit kompresor teh. emang sok itu wae bang nempuan doang aya perbedaan itu sok aya nu lalakina jeung awewe apa ieu teh Wah, ciluku aing ditempukeun jauh teh. Aing wae disampeurkeun ge, lenyap di wae teh tungana mah tambalan. Ayeuna ganti kompresor aing si tempuan di wae. nempuan doang mang moal di bawa ka mana-mana ieu mah dicopot moal itu dah kan suka aya nu berbeda cenah aya lalakina jeung aya awewe nah itu kompresor teh Udah emang
manuk teh kompresor sarwakan Iya, sugan mun awena pan urang jadi boga dua ya, Bang nempokeun doang ya gitu ya. semua obat yeuna pinter nyalakna teh sia mah ka aing teh ngoloan Bang kompresor butut muni sieun dipaling kene we, duruk we sekalian kowe timbang ah. oh teh ya mana mana ya kan teuleun deui dia ngeureun bengkel aing ngariweuh wae si komeng ka aing ya orang sokan banjutan ka dieu ya biar jelema mah ya teuleun deui ngeureun bengkel aing wae Iya. Batur pihak bensin amang. Ieu teh mendak urang mawa yonggo ge tanggungan. Mun aya mah make meuli bensin ya 20 mah heula. 20 utang malu lu jana teh nu kamari can lunas ayeuna geus pinjem wae ka aing Wah, ge lunas mang. Amang geus nya hawa aya tenjang ibarat teh lebaran teh aya utangna. main mah 20 Mah ieu sugan. aing aya kita ge 10.000 aing ge bulan ge Aduh bensinna ge 12.000. tah 10.000 aing Aku minjem lagi 20 mirap bang 10.000 berarti amang hutangnya kalau 10.000 iya kumaha kan kurang minjem 20 duit teh kurang dibeli minjem nanti bang 10 berarti kurang 10 ya jadi amang ngalik hutang kau urang 10.000 tak kumaha kumaha aing jadi lieur Aisyah nginjem ka aing pernah aing jadi buah hutang na ye apaan uing minjem beli bensin 20 amang diberi 10 beureun amang buka hutang kau ini 10 terusnya jadi aing kurang boga hutang sih anu nginjem hutang ka aing amang ini orang minjem 20 diberi 10 mah dah beureun amang hutang 10 deui ka urang iya ya jadi aing ya heeh 10.000 urang minjem 20 amang amang mere 10.000 ka urang aing kena ke 10.000 heeh ya kan minjemna 20 heeh berarti amang jadi boga hutang 10.000 deui ka urang jadi aing boga hutang ngasih 10 ya heuh sok tanyakeun ka Mang Kodong asa we heula aing jadi gigit teh non aing jadi sia mangalir aing goblokna teh iya amang kan urang minjemna 20 ku amang diberena 10 berarti amang boga hutang ge teh anggar ka urang 10 non aing jadi maling amang ngalijorkeun berarti amang boga hutang ge teh anggar ka urang 10 non aing jadi maling amang ngalijorkeun